Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Mustafa Majid ingin membacakan jargon tentang antara lolongkran kecap. Antara lolongkran kecap, wanci sarepna Dewi kakara ngabales SMS tapi henteu nanaon, da geuning jawabanana matak reug tapi kahariwang mah tetep teu ngurangan, hayang geura nepi ka masawah. Linijeun tsunami disabudeureun Pangandaran, anu ngajurung kuring pikeun miang ka Pangandaran. Lembur matuhna Dewi, mangkaning imah Dewi teh henteu pati jauh ti basisir. Rupaning boa-boa ngalimpudan hate sanajan rada kaubaran ku SMS anu kakara katarima. Lalu di Tasikmalaya buru-buru nguluykeun deui lalampahan bras ka Ciamis bareng jeung mangsana adzan magrib. Motor dipengkolkeun ka masjid. Milu salat berjamaah kuring nguntang ka Nu Maha Agung ngeda kasalametan Dewi sakulawargi tina musibah tsunami. Rengseu salat kabeneran panggih jeung Kang Endang tukang sorabi anu awakna tanpa daksa. Wawuh pisan dameh saban ngaliwat Ciamis wanci peuting. Lalu sok ngahajakeun jajan sorabi Kang Endang anu suku jeung leungeunna buntung, tapi masih keneh parigel nyieun sorabi. Teu kaharti dipikir saliwatan mah, tapi da kuring nyaksian sorangan. Matak asahari aneun upama
aya jalma jak-jak waringkas anu jajaluk. Bakal kalintang wirangna upama titah ngabandung Kang Endang nyieunnan Sorabi. Kumaha Tsunami teh Kang? Tanya kuring ka Kang Endang. Numutkeun wartos mah rada parah. Seueur nu janten korban. Tembalna jawaban anu kawilang standar dina TV oge siga kitu arta teh. Eta anu katingali dina TV. Lembur mana bae anu dirurug tsunami teh? Tanya kuring deui. Duka da basa emang nonton mah teu acan aya TV anu nembongker gambar Pangandaran. Tembalna nya kaharti datang tu bakal bangga kabina bina ngajuk-juk lokasina oge. Akhirna kuring teu kapapanjangan da sieun kapeutingan mangkanin lalampahar ti Ciamis ka Pangandaran teh jauh keneh 92 km deui mah aya 2 jaman lali kira-kira mah. Sanajan Pangandaran kaasup Kabupaten Ciamis. Kuring pamitan ke Kang Endang bari nuhunkeun piduanan. Sok atuheun Kang Endang mah dipen 2 teh. Wanci geus medeg ka tengah peuting. Kaayaan lembur masawah toek pok mongkleng rata-rata. Ti Cijulang Mula kuring geus manggihan kariweuhan masarakat. Sabat katarajang tsunami. Kuring bingung neangan lebah-lebah imah deui. Da kaayar lembur geus burakrakan lain ku tsunami tapi katarajang lini. Sarua bae emahna mah ngalantarankeun pakuwuh. Sudah segitu saja dari antara lorong
kerang, kecap, capon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.